Kelo ya awewe. Madep amat anjing. Cat. Iya cek sia geulis teh cat. Ieu cat awena cat. Iya teh saya tak. Iya. Naon teh? Geulis. Tuh geulis ngaranna ge awewe sia mah. Kira-kira bisa malnya Bisa meureun. Lamun misalkan ieu kan geulis ya, kan dipelet. Bisa mau dipelet? Bisa orang aya ya. Aya. Bener. Aya bener. Maksud kayak kan mayana ya, misalkan dipelet. Bisa bener jadi apa ente? Bisa atau mau dijamin. Aya di mana ge? Aya. Dia kenalan. Aya kenal tanya ya Dah ka Teh Eli. Teh Eli nya teh. Oh ngana Teh Eli? Heeh. Belah mana tah? Mah teh nya belah ditu. Cuman kayak itu ya? Kayu. Antar. Ya antar ke kayu, antar ke buru. Ayo. Ati mana sih ya? Dicai. Naon kitu sia nyeri beuteung lain. Mulai sih. Ayo kamari nya, Naon? itu mangkat. Eta nempo pun Masya Allah. Duit loba. Hayang aing kos kitu tah. Kumaha carana? Iya sagra. Maati. Oh, astagfirullah. Maklum na sekolah. Kuma. Heuh ge yeuh aing teh kan kabaru datang ka ditu ka temu tah. Sa. Maati. Oh iya. Ingat maati. Sa. Di bejakeun sama Baraha cing kamari teh? Hah? Baraha cing nomor teh? 1570. Oh. Lain dengikun. Aing kamari ka ditu. Nya. Iya asal lain dah. Ih, bener aing. Oh, gitu. Aing banyak. Da itu saya diajak ke sama jeung aing. Aing mah. Yeuh dengikeun aing kamari ka ditu. Nampo dukun, eta uramena, eta duitna aing hayang kos kumaha carana nya. Bisa. Kumaha tah? Gampang. Heuh kumaha. Urang praktek ayeuna. Heueuh nya kitu nya. Kumaha carana tah? Hayu. Urang teh kieu nya beres. Tah datang urang. Naon geulis? Cap gope. Merena 1000. Oh gitu. Kumaha teh kieu beurnya. Ek naon geulis kepentingan teh cuma teh kitu beurnya. Cuma teh arek hayang kieu heuh gampang kadi ke maduy 500.000 kitu cek mata kitu nya. Ke kumaha didoakeun kitu beurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sok atuh. Kitu beurnya. Urang yang pasien ayeuna mah. Heuh urang nang pasar teh mah ka mana ya? Kege aya. Bener tuh ieu. Hah? Bener tuh. Bener sih ya. Urang bogohan nomor lagi Teh Eli. Heeh. Bener, bisa beunang apa kumaha? Bisa mujarab eta mah dukun lagi. Asli mujarab. Ih sumpah geulis banget, geulis amat dijawab. Ngan gede pengeluaran gitu. Maksudnya Pengeluarannya gede. pengeluarannya gede. Gede. Tah aya di dinya ning tah jelemana. Bro. Cek di video aing. Aing di dia. Kan. Angga. Siapa banget tuh? Ieu cenah apa teh ieu. Anu hayang pang ieukeun cenah. Pang naonkeun ieu teh? Minta obat mujarab. Kumaha teh ieu? Nyaho teh ieu? Henteu bisa tuh kumaha teh. Lakonnya kudu panjang atuh eta mah. Panjang. Atuh heueuh yang obat mujarab mah. Tahu nih. Orang mana eta? Aya orang legok. Bego. Eta mah tuh kudu kepali ditu tuh. Aya mah enah. Mana? Kemana enak ieu? Oh enak. Heeh, mainah tanya heuan. Ngertieun kitu-kitu aya di dieu mah teu ngarti kan. Pinter mainan mah pola baheula soalna. Baheula. Baheula naon oge. Kadeh nama pinter sagala oge kumat pamitna. The next day. Gah ayo orang kayak itu. Tah ieu tadi Teh Eli teh. Sieun. Moal hayu. Diantar. Mak, Euy, anu minta obat, Mak. obat naon sih minta ka aing? Minta obat mujarab ieu. Yo, jang saha? Ita jelemana? Oh, mana? Ita. Oh, kadieu. Ieu. Hayang naon maneh teh? Iya, cenah awewe beunang. Atuh bangga geuning kudu ngayakeun ieu yo hayam. Dah, kumaha tuh daek henteu? Anu eta we anu simpel mah. Anu simpel. Be beunang. Saha ngaranna? Saha? Fatimah we. Si Fatimah. Fatimah. Tah, mah ieu fotona mah. Oh, eta geulis. Saha ngaranna? Fatimah. Yang siga kumaha ieu? Cenah beunang we mah, cenah gede. Cenah beunang. Daek puasa. Kudu puasa mah. Atuh heuh. Nah naon ge kudu puasa, hayang beunang mah, hayang nuturkeun. Udah jampe.
Ayah jampe nama. Tarik udah berapa? Tong gede-gede ka mama. Yang penting mah maneh beunang we eta si awewe teh sing ngudag-ngudag nya. Ti luhur sausap rambut, ti handap sausap dempet. Pucuk seueuh pucuk cinta, digulung dibuka-buka nu ngajajar si galutung nu ngariung si gamonyet nu aing ratu asi-asi kabaran si Agil. Mana si Agilna? Pucuk seueuh pucuk cinta digulung dibuka-buka nu ngajajar si galutung nu ngariung si gamonyet ngapot si Agis. Naon ieu? The next day. Aing teu nyangka bieu si Agil nangan awewe. Bieu si Agil. Mana? Di ditu Si Asir, aduh main. Coba kamari didinya, Nya si agrek naon ya kan penting bener perlu kosna. dudukun bae nya hirupna teh. Sia atuh kadukun. Pan tarik kadukun aja. Mana nu raka dukun mah. Entah si enak mah emang dukun Geblek edan cenah gitu. di tukang gitu. Hah? Kadukun. Kuat kadukun eta neangan awewe cu urang teh gelo. Nyangka aing. Heeh pugu aing ge. Sia nganterkeun. Nganterkeun bieu beurang jam baraha teh urang teh? Jam 10-an. Ih, sugan teh. Heeh. Jam 10. Heeh. Mana doang duaan? Duaan urang. Rame pisan teh kamari makan dari wae nya. nya urang mah kita. Oba duit teh meureun diberi duit nya. Orang jeung duitna. Sekali balik ah. Geus menang mah balik we nama. Ayo satu dua. Iya. Si ditu tuh, si bumi itu. Ieu harek. Itu berapa? Udah urang mana geus di mana nya udah urang mah. Oh, di mana? Jangan pelet. Ulah disebutkeun atuh. Hah? Geus di mana? Geus di mana jalan? Ti bumi nama enak. Geus naon mah enak. Aya peluru euy. Belum naon gieu. Mah yang kawewe nya nyebut mainan teh. Oh mak, Panemah boga hadinya, cirian mak. Nah, kayaknya cenah. Bitik ieu cenah. Heeh mak. Boga incereun. Aya Saha ngaran? Di Irma ya. Pasti mah. Fatimah. Si Irma Mana? Nu si Irma. eta Nah, Orang mana? anggok. Oh, deket teuing atuh deket si sia mah. Jauh-jauh teh ingat tuh. Ngebesan teh deket teuing atuh. Cuma muterlah ka Monas. The next day. Sayang, Apa sayang? kita jangan dengerin orang lain. Iya enggak kok. Kita fokus aja. Aku udah cinta banget sama kamu. Masa? Bener. Jadi jangan dengerin orang lain aja. Kita Iya. fokus aja. Ya. Iya siap. Kita mau kemana lagi abis ini? Kita jalan-jalan keliling-keliling aja. Tapi aku punya duit segini. Gak apa-apa, aku ada kok. Ada. Ada. Ya udah pinjam dulu buat kamu ya. Punya kamu. Kan ini punya kita berdua. Udah yuk. Ayo. Yuk. Main kemana? Kemana? Kita ke puncak aja. Boleh. Ya. Atau enggak kita nonton aja gimana? Ya, nanti aja. Kapan tuh? Besok. Ayo. Nanti ke puncak besok ya. Nanti puncak nanti mau ngapain? Naon plak? Eta mah lalaki. Siapa teu percaya? Nah, lalaki ieu kieu. Ya, bejakeun. Tuh.